Cuk beja Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu nggon, teu warna, teu rupa. Percanten. Ari nu kitu hukumna naon? Danu teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu enggon, teu warna, teu rupa mah nu kitu mah hukumna teh da eueuh. Mun kitu berarti Allah teh eueuh. Lain eueuh. Allah teh aya. Bisa nyarita aya di mana dasarna? Ya tina kanyataan atuh. Memang kanyataan anak kumaha. Nya moal pati-pati aya damelanana lamun eueuh nu ngadamelna. Oh, jadi lamun kitu berarti Allah teh aya. Ari hukum aya naon? Da hukum aya mah katara karasa karampa. Mun katara karaba karasa mana? Da loba dia orang teh pentingna iman jeung ma'rifatna teh. Iman kudu jeung nyahona. Sabab ari nu saestuna Pangeran mah teu kahukuman ku eueuh jeung teu kahukuman ku aya. Nu kahukuman ku eueuh jeung nu kahukuman ku aya mah naon? Makhluk. Contoh ujang. Tak ujang teh kahukuman ku aya jeung kahukuman ku eueuh. Ayeuna ujang di dieu disebut aya. Heuh aya soteh di dieu da di imahna mah eueuh. Nya. Jadi nu katerapan ku hukum aya jeung hukum eueuh mah makhluk. Jadi nu aya jeung nu eueuh eta lain Allah, tapi nu aya jeung nu eueuh mah makhluk. Tah eta makhluk teh kagungan Allah. Tong dikaallohkeun. Sabab geus kabatas ku katerangan, geus dipager ku katerangan laisa kamislihi syai'un. Tapi sok sanajan kitu keun bae kanu nyebut ku kumaha ge urang ulah reka bawa palid ku perdebatan dina masalah pamahaman agama. Sabab perdebatan teh lolobana mah ujung-ujungna teh kana pasea. Jeung ari pasea eta ujung-ujungna kana naon? Kana perpecahan. Jeung ari perpecahan eta mangrupakeun salah sawios larangan Gusti Allah. Wala taparroku jeung umat aranjeun kabeh ulah rek bercerai-berai, kudu bersatu. Ulah ngayakeun perpecahan jeung perpecahan. Daripada debat kusir nu tungtungna ngabuntut bangkong
nu ujung-ujungna kana pasea, kana saling pikangewa, kana saling cokelan kasalahan jeung ngomongkeun kagorengan mending ngilu. Mun aya nu nyebutkeun Allah teh eueuh ngilu, da memang bener Allah mah eueuh. Eueuh naonna? Eueuh bandinganana. Mun aya nu nyebutkeun Allah mah aya ngilu, da memang bener Allah mah aya. Aya naonna? Aya jajadianana. Tah kitu. Jadi teu pasea. Batur mah geus kabulan, geus nyieun anu, geus berkarya, batur mah geus beramal, urang mah karek pasea keneh marbutkeun dalil, marbutkeun aya jeung eueuh. Urang mah nu penting mah mangerana ulah ka salian ti Allah, jadi mangeran mah kudu ka Allah. Ulah mangeran ka Quran. Dan nu mangeran ka Quran mah di mana aya nu teu bisa maca Quran teh nu timbulna teh geuleuh. Lah montong di deukeutan si eta mah, ulah montong ulin jeung si eta mah teu bisa maca-maca Quran acan heuh ngerakeun. Tapi coba mun mangeranna ka Allah, deudeuh teuing. Si Udin teh teu bisa maca Quran acan. Ek didatangan lah ka imahna arek diajarkeun, ek dipapatahan maca Quran nepi ka bisana. Kalawan ulas asih kagungan Allah. Ya gitu nu mangeran ka Allah mah. Ulah mangeran kana agama. Nu mangeran kana agama masok nyewa ka jama anu beda agama. Montong ulin jeung si Embe mah Yahudi agamana, ke maneh bisa kabawakeun. Teu kudu kitu. Dan nu Yahudi nu Nasrani eta teh kabeh ge kagungan Allah. Dina masalah muamalah mah campur baur, bekerja sama dina urusan perekonomian, dina urusan pertahanan, dina urusan niaga jeung sajabana teu nanaon. Ulah mangeran kana golongan. Nu mangeran kana golongan masuk pasya jeung nu beda golongan. Merebutkeun bid'ah, merebutkeun khurafat jeung sajabana kakocapkeun jeung tetangga teu daek patanya gara-gara beda golonganana. Ya urang sing inget ari mangeran ka Allah, ulah ka salian ti Allah. Ari Allah kapanggihna ku saha? Nyaeta ku jalma anu daek maca kitab. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Geura baca kitab anjeun. Kitab anu mana? Nyaeta kitab anu nyata. Naon ngaranna? Quran. Lain kitab nu eta.
naon nya eta kitab diri. Diri anjeun teh mangrupakeun kitab anu teu tertulis, ayatna satangtung diri, ta eta geura baca. Artina geura baca diri anjeun, cukup anjeun sorangan nu macana, sabab anjeun sorangan nu baris ngarasakeunana. Ari hikmahna tina maca kitab diri nyaeta kahiji bakal nyaho ka Allah. Nyaho ka Allah teh nyaho kana naonana, nyaeta nyaho kana kudrotna, nyaho kana irodatna, kana pitulungna, kana rahmatna, kana ilmuna, kana awasna, kana dengekna, kana angseuna, kana kalamna jeung saterusna. Sabab kudrotna, irodatna, pitulungna, rahmatna, awasna, dengekna, angseuna, kalamna, kagungan Gusti Allah ngancik dina wujud manusia. Ari ujang manusia lain, lamun manusia mah tu geura baca. Di luhur sausap rambut nepi ka handap saibas dampal ta eta geura baca, eta teh bacaun wungkul. Taprak geura panggihan, pandina ceuli aya rekaman, dina panon aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina baham aya rekaman. Jadi CCTV teh lain dina moal wae, lain di kafe wae, lain di jalan tol wae. CCTV teh dina wujud urang ge aya nu ngarekam. Sok contona, sok sanajan mang tahun-tahun parantos kalangkung, ieu ceuli nepi ka ayeuna apal keneh kana sora mantan nu geus jadi pamajikan batur. Bener teh? Mantan mah geus ka mana pan sora lama kadenge keneh aya keneh rekaman dina ceuli moal poho. Ayeun teh teh membeungeutna ge di mana ngadenge sora eta geus moal salah deui, pasti eta jelemana canggih-canggihna ceuli. Jadi ceuli eta bisa ngarekam mang pirang-pirang sora anu berbeda-beda, anu teu saeutik jumlahna. Timimiti sora gaang nepi ka sora hujan pan apa keneh nepi ka ayeuna. Dina panon pan kitu deui. Kebayang keneh Bapak Ujang nu geus maot tahun sabaraha Bapak Ujang teh maotna harita, inget keneh teu? Kabayang keneh beungeutna dedeganana? Berarti eta teh meunang ngarekam, aya rekamanana dina irung ge sarua. Eta irung apa keneh kana seungit beuleum lauk, ari kanan bau ti kotok,
inget kene karena segala bau-bauan anu pernah kaangse nya mengangse sengit kadu pantun ningali wujudna geus moal nyalahan deui tanu sengitna model kitu teh ngaranna teh kadu irung apaleun daya rekamanana 100% pan tepat ma meleset teu jiga dukun nu babalendogan dina bahamnya kitu deui apa kene rasana buah kadongdong mending ngaruhnya cipro eta karek disebutkeun wungkul pan langsung kabayang rupana langsung ka rekam langsung inget rasana jika cipro dina leta apa nah aya salian ti Gusti Allah anu bisa nyiptakeun anu samodel kitu teu aya mun teu aya mah geura sujud atuh ka Allah teh geus puluhan tahun make rupa-rupa fasilitas kagungan Allah nu ngancik dina wujud orang masing-masing teu nuhun-nuhun acan mah doraka atuh euy cilaka atuh euy kuda nyaho kuda aya nu leuwih gancang tibatan lompatna kuda naon mobil nu leuwih gancang ti mobil pesawat nu leuwih gancang ti pesawat aya teu aya gelombang suara nu leuwih gancang ti gelombang suara aya gelombang cahaya lamun anu leuwih gancang ti gelombang cahaya aya naon aya pikiran manusia pikiran manusia mah leuwih gancang tibatan gelombang suara leuwih gancang tibatan gelombang cahaya mun disorotkeun eta cahaya ti dieu hayang nepi ka Mekah butuh sabaraha detik misalkeun butuhna teh dalam waktu 2 detik tah pikiran maneh mah leuwih gancang ti eta cahaya maka rek nepi ka Bandung pikiran maneh mah geus nepi ka Mekah rasok pecakan geni aheng keneh nu aya dina wujud urang nya tah ieu bumi dunya bumi semesta anu sakieu legana anu sakieu gedena anu sakieu beratna lamun ditimbang ye bumi beratna teuing sakumaha aya henteu anu bisa ngawadahan bumi kumaha ngawadahanana diasupkeun kana karung moal asup karena kontainer moal asup tapi aya nu bisa ngawadahan dina wujud manusia naon pikiran manusia ta bumi nu sakitu legana nu sakitu beratna nu sakitu gedena kana pikiran manusia mah asup sok peureum ayeuna tingali dunya tingali ya bumi katingali teu rek aing kumaha eta nu aya dina wujud urang teh sing horeng kahengan-kahengan gagungan Allah wungkul
nu ngancik dina wujud. Eta karek sabagian leutik tina kagungan Gusti Allah anu ngancik dina wujud anjeun. Tuluykeun ku sorangan sok baca engke bakal wau bakal nyaho ka Allah. Hikmah nu kadua tina Iqra kitabaka, tina maca kitab diri, tina maca diri sorangan. Disalian maca nu tadi bacaeun teh nyaeta tekad ucap jeung lampah. Tina maca tekad ucap jeung lampah diri urang sorangan eta bakal nepikeun urang kana rasa jeung rumasa. Nyaeta ku jalan anu disebut muhasabah. Jadi memeh sare teh bersihan heula nafsuna, puter deui eta rekaman tina tekad ucap jeung lampah anu geus terjadi dina poe tadi jeung nu geus terjadi dina waktu-waktu nu geus kaliwat. Mun aya kasalahan atawa kagorengan nu terjadi geuwat istighfaran, geuwat tobatan. Eta rekaman teh sina alus wungkul, geuwat muji ka Allah, nganuhunkeun ka Gusti Allah. Sabab sakabeh waraga nu dipake ku urang kana kaalusan, nu dipake ku urang kana iman jeung kana amal soleh, eta teh sadayana teh tetep kagungan Allah. Jadi kitu carana Iqra kitabaka. Jadi usina hasibu angpusakum qabla an tuhasabu. Geura hisab diri anjeun ku anjeun sorangan ayeuna di dieu memeh anjeun engke dihisab di yaumil akhir.